Hmm. Iraha mulang, Sep. Hmm. Mulang iraha. Puasa we. Lebaran. Hmm. Hmm. Ayo nikahannya lebarannya. Urang geda lebaran mulang. Saha. Lamun kin di Jakarta amang ka dieu. Heeh. Heeh. Kayak kan lebaran meureun ngumpul di rumah. Pas di Bandung teh hampura kamari rek dinya tapi da ieu geuning. Heeh. Terus motorna Jocong ge kan kacandak karita teh. Basa nganter ka Cianjur. Hmm. Heeh. Pacana puasa. Pulising teh ya Kumaha deui sebenarnya? di jalan pas anu santos ieu nih Raja Mandala. Hmm. Heeh. Iya yeuna urang gawe teh ngabantuan heula babaturan daripada nganggur gitu. Di Heeh. Bandung jadi nelpon kemarin teh ka babaturan. Di dieu heula we sanepi ka lebaran mah. Oh heeh cek urang teh siap. Di dieu Heeh. eng teh alhamdulillah. Di dieu jeung AEP teh dihandap ngakosna urang di luhur. Oh gitu. Heeh. Jadi AEP teh dihandap jeung istrina. Urang ngakos di luhur lamun Asep nuju di Jakarta we among ka Jakarta ka dieu bae. Da nyalira Heeh. ngakosna ge. Nyarira di dinya. Heeh. Heeh. Main bola wae geuningnya. Sep, Hah? main bola wae nya. Heeh. Ai batur atuh geus narikah iraha urang. Bayangkeun eta. Nuka Iraha tahun setahun deui paling mah. tahun ieu. Siap. Urang ge ayeuna teh geus 28 bayangkeun Asep geus sabaraha jeung lanceuk urang. Urang trek 2 trek 27. Urang 28, Asep 27. Nah, itu jadi dibalik. Heeh. Pas kamari keur di Cimahi si Adul jeung si Jocong mah sok ulin wae da. Heeh. Kan ceuk urang ning ka dieu Sep, Hideung mah. Da Heeh. kerja meureun sibuk. Heeh. Oh gitu. Heeh. Tah jeung ngaroko jeung main bola kumaha teh? Pan sok main bola. Hmm. Kamu sok main bola tapi ngaroko gitu Keur Heeh. ngalamun ya singana teh ah. Heuh atuh sok we. Keur ngalamun ya. Henteu. Heeh. Eta bajuna baju sepak bola wae geuning. Heeh. Halus gitunya. Urang hayang sepak bola Ulin ka dieu tuh. Heeh. Di dieu ge aya ieu nu teh jang lebaran teh. Baju XL ka leutikan mah XL. Baju naon? Baju koko kaleutikan mah. Hmm. Kaleutikan mah XL. Teuing. Oke lah mawa jeung Asep mah. Insyaallah doakeun nya aya rezekina. Heeh. Atuh henteu eta meureun naon we engke mah. Heeh. Teu biasa. Penting mah kudu aya di Ciburuy. Tah eta. Eta kuduna mah. Soalna lamun mulang ayeuna nanggung geus teh lamun kemeureun lamun misalkan mulangna pas kayak 5 hari sebelum lebaran tah rada deket pisan. Heeh. Ari ayeuna mah nanggung posisina kamari teh. Jadi nelpon we ka babaturan ieu cenah. Ka dieu we. Oh heuh siap ceuk urang teh. Rek kitu mah. Heeh siap. Heeh. Heeh. Heuh atuh kitu we bisi keur sibuk. Naon teu kan? Teh. Ai di dinya geus sok ulin jeung saha? Harim. Tara.
Ah waduh aing percaya. Heeh. Hmm. Tara Tara, jomblo waduh lah lain jomblo lain. Aya sih kan nama. Aya pasti. asli so Kayak kaharep nama. cicing tuh. Kayak orang laib lah, orang laib ameh loba nu ieu soalna nanyakeun wae orang laibkeun. Laib unggal Heeh, poe. siap. Heeh. Gaskeun. Heeh. Ari kananang kumaha eta? Ngado naon? Kumaha? Si Nandang ngado naon? Teuing, Teuing. Urang ge bingung euy. kumaha kamu? Kamari ge ka si Anton barahanya ukur ieu ceu nyecep we nyecep lah bahasa ieu mah nyecep ceuk urang teh. Campuran teu bisa Orang ieu. yang cengecet. Tinggal nandang kan geus ngabejaan manehna ge paling nyecep wae meureun aya daripada meureun ari nu ieu bisi salah gitu paling nyecep we gitu. Heeh. Heeh. Saaya-aya Heeh. tinggal urang meureun ke mah Heeh. saling doakeun atuh geura euy rek iraha. Heeh. Can we mang. Heeh nyata. Ting kumaha ieu teh? Lalakon teh. Lalakon mah paneuri geuning. Heeh. Nyata. Di dieu ge geuna sih Sep, alhamdulillah maksudna aya urang sih gawean mah di dieu gawe sagawe-gawe jadi cuman karek mantuan hungkul geuning. Dibantu-bantu heula we nama gitu geuning di babaturan. Heeh. Insyaallah lah kaharepna meureun lamun misalkan manehna buka atawa ieu ka dieu deui meureun geus lebaran teh atawa meureun kan lamun misalkan ieu anu cek urang teh anu jeung babaturan urang jeung Kang Dian lancar nya mudah-mudahan eta lancar meureun. Heeh. Heeh. Pidoana we sing sagala lancar sadayana. Amin amin. Heeh. Atuh kitu we hatur nuhun sok sing cager. Ka mana? Hah? Iya si Age deh ka dieu kendong di dieu. Kayak orang telepon pasti Ahendra ka dieu, Epi ka dieu. Dia telepon dia. Siap. Nuhun nya. Yo, assalamualaikum. Salam.